Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di siang hari ini akan melaksanakan wawacan Syekh Abdul Qadir Jailani karena riwayat atau napi karena pupuh sinon. Singpa mudah-mudahan saha-saha anu jalma anu benar anu memutar atau napi anu muter karena ia riwayat sejarah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di pagi di siang hari ini singpa mudah-mudahan mendapat keberkahan keselamatan dijauhkan panca bahayana dening Allah Subhanahu wa taala semalahan ditambah-tambah midik rizkina anu lobatur barokah selamat dunya rau akhirat amin. Ayeuna kula bade ngawiti karena pembacaan atau riwayat sejarah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani karena pupuh sinon. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi iki carita hikayat kang kaping kali sing wasta Abdur Rajab kang kaputra si Abdul Qadir si Abdur Rajab angling anak praptawang saestu maring bapak madara takon den elingi aris masa apa tuan weruh dadi aulia. Ari ieu caritaan ti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani anu kadua. Kadua ti jenenganna Syekh Abdul Razak putra Tuan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Razak nyarios karamana kumaha ngomongna aya anu dongkap hiji jalma karama kaula naros ka kaula kieu tarosanana patarosanana anu lemah lembut kieu pokna ka waktus mana eta Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani terang janten aulia. Syekh Abdul Qadir ngajawab, Syekh Abdul Qadir wacana wiwitan isun ang weruhi yen isun dadi aulia nalika isun inguni umur sadasariris lunga ameng-amengan ing madrasah panggonan ing bocah ngaji saksana nulia ana malaikat perapta. Tuan Syekh Abdul Qadir nyarios ngajawaban kanu naros ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tadi kieu wates kawit mana kaula terang yen kaula janten aulia. Waktos kaula kapungkur umur 10 tahun kaula keur ulin-ulinan ka madrasah. Tempatna barudak aralit ngararaos henteu lila. Aya malaikat
dongkap. Malaikat ngomong, mangka ngucap malaikat, ing sakehe bocah ngaji, he sakehe bocah wahana panggonan linggi den becik waruhan nira, sami iki waliullah rawuh iku sebab manira rumasa yen dadi wali, saking wewusing malaikat mau ika. Maka ngucap malaikat ka bararudak nuker ngararaos, kieu pokna heh bararudak aralis sadayana. Pasihan tempat calik anu sae kedah terang araranjeun sadayana ieu teh waliullah dongkap. Ieu eta kitu sebab kaula rumasa yen janten wali tina cariosan malaikat anu tadi. Lawan malih angandika, Se Abdul Qadir Jailani lan maning sawiji masa duk isun ana ing Jailan, samana isun lagi amang-amangan indangu, sarta landarai kata mangkada isun miragi, ing suaraning malaikat angandika. Amin amin ya rabbul alamin. Mugi Gusti nantayungan. Wallahu a'lam bishawab. Terus sih, resep.